اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Nomor kedua, nu di akhirat bakal dipayungan ku payung arsy Allah ialah anak muda anu nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh cukur di dalam ibadah kapangeranan, yakni fi taatillah washtahara biha, taat ke Allah hingga benar-benar masyhur, anak muda teu pernah tergelincir. Neangan pemuda boro-boro anu selalu taat nu daek pondok hese. Daek pondok hese. Aya nu di pondok bae. Main karung bae. Jadi raja bae. Raja setan. Setan balik ke raja. Sieun minta suakanya nak. Jadi boro-boro anak muda taat ke Allah secara optimal. Cacak-cacak mondok ge masantren geus embung da kumaha. Jadi lamun kuari hayang nyawa sabun masyafi ibadatillah teh budak pesantren. Keluar SD langsung mondok ngaji nyana, diperbaiki Qur'anna, diperbaiki pembacaanna, waktu sholat berjamaah kitu ban nasya'a fi ibadat rabbih. Masyhur bahwa nyana teh budak pesantren, santri. Oh, teu nyahoan HP santri mah. Teu nyahoan ulin santri mah. Oh, lamun hayang nyaho wali eta. Walingi taatilah nu mantak eta budak ngora di payungan ku Gusti Allah, nu taat ka Allah lantaran li annaha bisyabab asyaqqu ala nafsi, taat keur ngora di jero ngora dipake taat leuwih berat kadirina batan kolot. Kolot mah ibadah kabehan geus nyebutkeun atuh pantes bae tereh modar. Kolot begitu kan. Kolot mah bener atuh dipapantes ku anakna ge bapak mah geus kolot wari. Nyana geus bageur pantes. Tapi budak ngora umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai umur 40 tahun nyana aya di jero taat ka Gusti Allah lain bantrak-bantrakeun. Memantak eta budak santri teh mun paeh geus sorga bae eta mah geus. Sorga bae eta mah. Sebab nyana keur aya di taat ka Allah. Tah bangsa maksiat maling jambu guru letik tah mah kitu mah. Letik tah mah maling lauk buru letik tah mah. Letik tah mah kitu mah maling mun babaturan letik tah mah. Aja maling nu tatanggar ada ngagedean. Gusti Allah doa budak ngora bayangkeun coba budak keur mejen resepulin durus diteuneun di pondok kaji betah mun lain karomah Allah mal bisa eta bentuk karomah teh budak leutik daek pondok tamat SD umur 12 13 14 nah daek asupun ka pondok daekeun haju nurut masyaallah eta karomah ti Gusti Allah ulah neangan karomah anu bisa hiber napak sancang ulah tah budak leutik umur 13 14 15 daekeun mondok eta karomah saat batur keur mejehna angkleng-angklengan sakola kejaranana dunia nyana justru ngaji
saat 15-16 kerjana mangkak eta teh resep ulinnya justru makin menjadi jadi ngaji. Saat 17, 18 sampai 20 batur mangus boga sabarati iran bobogohan. Di SMA jangan mah justru nahan nafsu di pondok ku ngaji ku berjamaah. Lamun hayang jauh penduduk surga tah budak tah. Budak eta penduduk surga eta. Mantak ulah hese-hese mun dagang karung ku hari morosot betah budak santri nu umur 13, 14, 15, 16 keceng-ceng ka dia keceng. Doakeun mengaji supaya dagang karung mengaji lalaku. Ayo doakeun beres nuhun nya. Cak budak Gusti doa nu tadi dicabut deui Gusti. Dicabut kembali. Aduh, cak Gusti bonceng tidak ada perhatian. Aduh Gusti Allah ragu. Ya di annaha fi syabab asyaqu 'ala nafsi bisatu bahwa daiman ma nafsi fi jihadin eta budak ngora teh selamana babarengan jeung dirina aya dina jihad nafsu. Begitu nyana cicing di pondok sedih mah sedih terus we nyana cerik-cerik dipaksakeun jadi betah. Menang nyana sebulan 2 bulan balik ditanya ku babaturana emang sia mondok sia sekolah cek janten teh sekolah mangke boga ijazah kita dituna digawe sia nyawa aing mah ku abah aing jadi teu mondok bae ugus sia kumaha atuh mending sekolah teu lah aing mah mondok bae lah janten teh kaji boga moal boga ijazah sia cek babaturana kaji aing mah ka sorga bae ulah leutik bisa ka sorga cak babaturan sombong sia kajen aing mah nang satahun beda isinin teh budak anu sakola teh sebab budak pondok mah bik pake ka isin kadeleuna tegep ka masjid ka mushola muludan tegep ieu sakola henteu terus budang 2 tahun 3 tahun geus bisa nyana ilmu nang amrik itu anu lamun urang magaan pemajikan marah 100 amat ka santri memberhenti 100 kajanana mah ngalojokeun urang ieu mah ti dituna cek urang teu lah bohong terus nabiyatun manawiyatun suci amil kamang salabdi lengkap pingdonya kapal manawi maksudna naon jadi amil teh nu 100 dibagi 2 amal labdi manya 2 ya itu percaya itu majikan dipagan musalaki waktu tanawa sama taala sonaan nandan warna-warna apa mila samai itu 13 warna jadi maksudna 13 warna kabehna coba ini nanyakeun da kana sajen aya 13 teh dengan 10 nya teu percayain ka salaki asa dilojokeun bae rukun salat yang seberapa ngana magan pamajikan rukun salat 13 kak manya 13 tetangga ge ngaji di batur cenah ge aya 27 ese magan pamajikan ese magan pamajikan kudu bari ngarende neng anu eta naon iya tah mas mas sabaraha gram eta ieu mah kakarek nu 20 ke aya nu 30 deui nya eta tah emang potonganna nu kieu tah mun kos kitu mah nurut ulah nu kos kieu nu kos kitu giliran we pagaan amil 100 amil loba teuing cek kana aduh sawareh 9 tina 100 teh 99 jadi budak ngora nu selalu ibadah ka Gusti Allah selamana jana aya dina jihad merangan nafsu. Saat batur sekolah SMP nya nama di pondok batur mah sanajan sakola ge loba kembang mata lalagaan hurai-hurai jeung babaturana
SMS-an terus baik. Bobogohan mulai geus di SMP. Geus teu aman geus indungna teu aman, bapana geus teu aman. Budak mah di sakola, di pasantren keur nahan nafsu. Babaturan aing ieu ngabejaan bawanya nama bobogohan bae. Aing mah dipasrahkeun bae ka Allah. Perang. Terus ka SMA geus lebih brutal. Permainan budak geus dewasa tu kadinya nama. Nya nama keur mejana nguyak-nguyak batul muin. Masya Allah. Takrib geus dilalab. Sapindah geus dijadikeun coel gunyan. Kuari geus aja batul muin. Eta kan menang riyadhah. Hasil riyadhah ngajar nafsu. Saat batur-batur da di sakola ehyak-ehyakan teu puguh maksud sakadar hayang ijazah bari can jelas ka dituna mun pae saat eta neraka. Tapi ieu mah di pondok masyaallah pahala keur meja kos kitu bae masyaallah kari mantep jasa ya Allah tadah ruja keur meja kos kitu keur meja neungeunah tambang daya tambang lu tumbung dia jadi kos kitu nasribna jadi blon budak aduh ya Allah ya karim tuh keur meujeuhna ngajar nafsunya sok geura namun ditanya Aisyah emang teu resep ka awewe aing resep atuh jasarua aing ge jelema boro-boro jelema embe ge resepeun teu komo aing atuh pan sieun teu aing isin gunan ku ilmu aing wow masyaallah geus lain bantrak-bantrakeun aing teu pantes sebab ditarang aing aya Fathul Muinan manya Fathul Muinan kudu bobogohan budak masyaallah indah amat teh sih aduh komo hajunyana ngaji tafsir umur geus 23 24 emang saya teh boga bebene encan emang saya teu laku teh lain teu laku aing mah izin loba awen hayangeun ka aing nambung emang kudu izin di otak aing aya tafsiran aing membung-bung bobogohan ayo sia mal kawin tuh endeuh aing mah kawin ayo nu tudaikeun ka sia wallahu alam ieu ge wallahu alam aing ge geus dibasrahkeun ka Allah bae mah cenah kudu kawin alhamdulillah cenah henteu lah puterkeun tasbih siap sok aju kitu eta teh ngajar nafsu di kumaha teh ka surgana tuh santri mah hayu paling dosa-dosa nu leutik doang atuh iya tuh santri mah ka awewe paling ge nya mah susuit lamun aya awewe geus moal di deketan bae nya nama muriang panas mantap kali surga mah kos gitu Aisyah pun bobolokot eta tuh ku naon kana-kana ku kasak aing teh di deketan awewe aduh wahara jasa deket bae ge geus hareudang komo nempel meureunnya asana awak aing mah tutung meureun tah ieu keur carita salilana nyana di pondok pesantren Piji Hadi tuh mantap ge mana aya dongengna di lembur nu sakolah di teueuh jeung awewe malah aya dongengna nyana teu heureun jeung awewe malah aya dongengna berarti kan sapopena maksiat kolot nu nyakolakeun anak kabagian maksiat ulah dikira kolot teu dinarakakeun teh ji kok mau datang ka zina datang ka kuari datang ka zaman ayeuna naudzubillah min zalik wa min zalik di pesantren mah aman atuh masyaallah ngeunaheun balik maca Quran di imah tarariis tarawih ngana jadi Bilal dibutuhkeun jadi imam doa ih atuh geura di santri mah teh surga masyaallah ilah syabun nasyafi ibadat rabbi sahatu budak orang tumbuh cukup ibadah ke Gusti Allah wa murad basyabab dimaksud ku syabun malam mijawiz arba'in jelema anu can ngalewat kana umur 40 keur mujihna resep ulin keur mujihna resep ngumbar nafsu
Mantak umur di bawah 40 mah geus pohara jasa. Eta mah lamun 40 leuwih masih kena maksiat kana tong geus harapan. Harapan. Buuk geus putih tapi masih kena WhatsAppan. Geus harapan. Harapan tah mah geus biang jurig. Biang jurig tah mah. Diangkat ku hari mah kamari ka karak panglima ku raja. Pengangkatan langsung. Langsung tah geus disahkeun di parlemen. Nyana. Jadi raja jurig. Ya jurig teh ngahormat ka jana. Sebab nyana rajana. Kita kula main-main. Iya. Wa bil ibadati mutlaqut taat. Kuayana kecap ibadat jadi murad ibadatun mutlaq taat naon bae. Salat, puasa, zakat, ya kitu, radwi dan lain sebagainya. Wa bi masyati wa tabidu taatu ala masyati. Maksudna cukul teh taat nyalahkeun maksiatna min awal amri. Di awal perkarana ya ini model santri. Di awal terus aya maksiat ya leh ku taat. Leh tah maksiat leletikan mah kos kitu ngatuh. Sweet leletikan. Haji aweuna geus sepen ieu. Di suitan teh orang awewe mah juga teh marah henteu endahan haneng bae kos kebo. Atuh kahayangna nya mah. Aduh masyaallah. Haji panai magrib teh mah ditepak bujurna ku budak. Tepak set. Nepak doang ieu. Dosa leutik nepak doang. Atuh mah atuh kudu berusaha ragam tong kudu. Sekali nepak leutik, dua kali rada gede, tilu kali gede. Wa rajulun qalbuhu ma'laqun bil masajid wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu anna tifla mutahharun min adnasi dhunubi zahirah wa hadha aidan mutahharun min danasi syirki wal ghaflah wal jismaniyah. Budak letik bersih tina dosa-dosa zahir sebab encan aya syahwat, encan aya syahwat birahi kakarak sakadar dahar nginum ge narima ti kolotna bersih ku sebab bersih pada halang pada ngarau pada ngais. Sal budak geus dibersihan dipandian dipakaian baju kabeh hayang ngarais komo lucu keur mejena kembang mata resep diome resep budak leutik sebab dosa kolot kajen teuing kumaha ge geus ambalaya dosana embung ngome urang misal aja pendi dipandian aja dipakaian baju piyama misalna aja kurang di ais jadi najis. Saya. Hatur naon guys nyana. 5 orang loba kene aiseun. Ku sebabna eta dosa ambalaya. Boro-boro urang atuh. Nu di mana geus bungeun ngais. Sayang. Urang memang lah henteu lah teh. Lah napa. Keur ieu mah dicekal-cekal cekeun rada heuras ku ari maja tawadhu. Jadi wawu teh teu jadi alif. Tetep we wau bae. Geus kolot kos kitu. Cek abi berojak we pada bae cekeun. Ya wis baki. Pupurieun. Bersih budak tina dosa dibersihan zahirna daek ngais daek ngajak ulin leho tinggal leho urang wani tanyusutan lehona budak sahabat komo haju budak nawewe haju kadeluna bahkan pige
piga teh pigalisen tah eta teh kadelekan raut-raut pigalisen mah resep urang diajak sebab can aya dosa kitu kene lalaki resep bahasa edan ieu ge sarua tiplul maani suci tina kokotor syirik syirikan jero hate teh motoran tatagenan kana dunia tatagenan kana sawah tatagenan kana pagawean tatagenan kana dinar jeung dirham tatagenan kana atasan tatagenan kana pagawean tatagenan mulus Allah ngomong mah bisa urang cok praktekkeun geura ulah tatagenan kana dunia kuat jago lamun kuat hese sabangana tenang amat sih hirup kadangna ku aing mah indah amat atuh dek taon deui ja aing mah ku harija alhamdulillah gawe terus atuh tiap Sabtu gajihan dek naon deui oh berarti tenang teh ku boga gaji syirik cek ahli toriko syirik cek syariat mah teu sebab geus boga tatagenan salian ka Allah padahal Allah as-somadi qul huwallahu ahad Allahus lam yalid walam hartina kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allahu ahad hiji Allah teh huwa ahad Allah teh somad anu pake pamurantengan ku urang kabehan jihad naon bae ge muranteng gara-gara ka Gusti Allah somadiyah numantak dibaca ku Haji Pendi kutub bani wal arifis somadani Allah kutub tanya nage nu maca nage teh nyahoeun tanya nu maca nage teh nyahoeun somadani teh naon atuh dibuktireun dagang karung tah lamun bener-bener somadani mah atuh geus teu kudu Robbani bangsa pangeran selalu ke Allah somadani muntayang ke Allah kutub Robbani wal arifis somadani Allah kutub eta teh nya enggak bohong matak dikutub kutuan saya tah dikutub eta tah ya matak termasuk salah saji orang yang terkutuk eta ini dibaca kutub Robbani wal arifis somadani tapi ya jangan teu daek nurutan seeutik begitu tah tuh jadi tidak yang serikeun eta yang serikeun teh mah lain sori teh mah tuh eta kos gitu ulah aya syirik di jero hate babari ngomong na ese ke geus tah ese ieu bangunna tenang amat aya naon sih aing mah deuk tenang kumaha aja anak teh ya unggal bulan mere kain naon deui tuh berarti tatagenan ka pamari anak sia ku tenang-tenang tinggi sih aing mah atuh aing mah asal aya undangan tenang lumayan tagedan tadi asal undangan we puyeng tuh jadi tatagenan ka dinya syirik sia ku tenang-tenang tinggi sih aya naon sih aing boga simpenan alhamdulillah kamari itu kan ngajual tanah aing menang 1 miliar jadi bagi kebagian sing 200 juta aya tinggal 100 deui lah atuh nek naon deui jaing geus kolot geus tinggal ngadaharan 100 juta pakai ibadah kos bener tah kos bener kan syariat mah bener tapi sekali toreka atuh acak-acakan tatagenan kana 100 juta tuh kan beda tuh kan cak syariat mah bagus heueuh geus ki geus ayeuna mah lama geus ulah ka mana geus dahar jang aya tadi 100 juta asana tangka paeh ge duit nyesa nah geus bae geus kumaha mah dahar minum sare dahar ibadah heulah geus ka Cilongok ngaji kemudian salat tatagenan ka 100 juta cak syariat mah masalah geus bagus cak tarekat mah syirik tatagenanna lain ka Allah ayo deh kumaha coba moal aya tah tiflul ma'ani namal masih kada tatagenan gawe di pabrik masih kada tatagenan nyawa masih tatagenan dagang masih tatagenan bangsa nu tadi teh simpenan moal kiai kadangna tenang amat sih hirup
maksudnya beda jeung batur teh kiai mah kadana tenang. Teu tenang kumaha tuh ja santri asal balik bae nya ngeupelan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang nu sugih mah rada gede. Kos bener tak kiai? Eta kiai morosot eta kos kitu teh kiai. Tatagenan ka murid. Berarti kan murid lamun eueuh pokoknya nangis walah waweuh. Madaknya nama teu boga murid teh ya nyieun plang menerima tuh kaharti kan kurang kuari mah menerima ajaran baru murid ajaran baru teh tatagenan ka murid berarti hayang pamerena eta teh kos kitu teh syirik jauh hari tarekat mah maksud supaya kaharti bae mah supaya kaharti kos kitu eta dijieun pondok pasantren ge hayang loba murid tatagenan ka murid hayang pamerena maksudna atuh mau jadi ahli Allah mau jadi kos kitu hese atuh hese sia bangun tenang amat sih aing mah mantak tenang emang kadelna kunaon sia kadelna tenang maksudna aing mah teu boga nanaon sebenarnya mah aing ge nyaho sia motor teu boga mobil teu boga jadi imah saya bangun pan tenang amat aing mah kieu lamun aya batur anu ngabutuhkeun aing tah aing osok dibutuhkeun tanagana alhamdulillah ku aing osok di ka pabrik atau ka kantor sok aya dibere tatagenan ka tanaga syirik kene eta kos kitu moal jadi wali teh kos kitu moal jadi ulah jauh-jauh bukunya anak moal jadi wali syirik ulah aya naon di jero hate teh hiji Allah nus kaya minta ke Allah nu gagah minta ke Allah nu jabar minta ke Allah nu kohar maha maksa minta ke Allah anu maha rahman maha rahim minta ke Allah naon di jero hati aing mah tetagenan ka dunia sapira dunia janu Allah waktu ku alay cokot bae tetagenan ka jabatan kumaha jabatan isuk pagi teh aing eureun tetagenan kana pangkat sapira pangkat di dunia doang di akhirat menyoto ingin pangkat aing mah lepas tina pangkat tetagenan kana geng-gengan teu tatagenan kana nanaon hiji Allah cicingna deuk di mana belos deuk jadi kiai ai ka Allah aing mah sia deuk ngaji deuk henteu deuk mere deuk urusan sia aing mah ka Allah beres jadi nu ngarajina ge bakal nadaraekeun sebab henteu asa ka penta nu mantak teu daek ngaji di lembur teh kunaon kenceleng sok diputer-puter teh pan kontrak nyana puguda kontrak beres jang kiai nama jang nyana tolol goblok gitu mah tolol bin goblok bin blon bin anak nanaon eta teh nanaon duh jadi lamun nu teu hayang geus teu hayang ka Allah bae teu asa berat ieu sok beban nah urang teu ngaji eta kadinya ka mushola sakitu deketna lah kunaon sih henteu lah naon sok eta minta ongkos atuh bere bae sapira ongkos sih aing masalah lain masalah teu bogana aing asa katekeun asa kageng-gengan aing ieu kiai teh jadi geng tatanya coba lamun kiai na ulah kudu marere dak sia ngaraji ka aing ongkos geus siap ulah kudu mere aing mah pokona ngaji be hayo pokona sia aing mah teu kudu disumbang ku sia sebab sia nyumbang leutik geus mulai deui bae cak masyarakat teh hayang nolkeun nya eta nol mah kan lain disungut Allah maha uninga hate di sanajan urang lah hayu bae urang ngaji ulah kudu mere naon ai hate hayang mah cak Allah sia ngomong doang hate beda ke karasana ge teh ka Allah hiji nah ieu kutub rabbani wal arifis somadani ta eta tah nu hese ge jadi robbani jadi somadani robbani bangsa pangeran naon bae ka pangeran somadani bangsa somadan naon bae ngagantungkeun ka Allah kutub robbani wal arifis somadani nah ulah aya syirik jadi eta nu mantaknya lahir lantaran bersih min danati syirki urang tina dana si syirki bae ge moal mahi 10 tahun nusuluk kabersihan syirik ulah ngajak cak Kangjeng Nabi Ta'isa abdu dinar Ta'isa abdu dirham
cilaka abi dinar. Jelema bangona maka sepatu hebat bupati horenganan kerja di abi dinar, kerja di abi dirham, gubernur gitu kayaknya. Namun niatna memang tadinya, kecuali lamun niatna dek ngararapih negara lain. Bisa jadi gubernur tapi henteu jadi abi dirham, henteu jadi abi dinar. Tapi dek bener-bener dek kalaksanakeun tugas. Atuh teu. Tu kiai ge jain teu kalaksanakeun tugas, misalna bae abdi dinar. Habib jatuh abdi dinar bae. Kabeh bae. Sakabeh dageun. Tok. Madak kadeuleu di jero hatena rencana-rencana motor, mobil, sepeda dan lain sebagainya. Itu ku ahli Allah teh ku lantaran nya nama geus jadi geus kaluar anak Tiplul Maani ta eta teh bisa dibere ku Gusti Allah tek dedeulean dedengian dan ngannyana teu beudang embungeun di nyanana urang mah hayang nyanan teh embung wal goflah weung poho per detik ulah per menit per detik nyana mah teu poho ka Allah per detik tek emang gua pan diajar heula mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari ganti la maksuda la ilaha illallah urang teu meunang tah lamun can boga guru karena la maksuda sebab aya makna tersendiri eta tarekat teh lain zikirna ngarobahna ngageserkeun perasaan. Nah gaya guru tungtun la maksuda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus bisa naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya perasaan-perasaan lain kayak lamun urang ditungtun lain engke muringkak bulu aya anu ijazah mah anu nu bisa muringkak neran lamun teu ijazah nu muringkak nu handap la ilaha illallah Manya zikir dah gaceng heran aing mah. Zikir si gaceng. Lain inget ke Allah inget ke eta heran aing mah zikir si gitu. Eta waduh terpimpin teh mah. Salah sahiji murid gagal eta. Gagal tuh gaceng. Atuh tahu. Ya guru dah bibrojak murid teh mah. Sarua jeung doana zaujatan aduh nah naik mari Allah sesuai jeung detak jantung Allah tapi kan kudu aya cara tersendiri letahna ka mana perasaan kumaha nah ieu lah nu hesen Allah detak jantung teu beunang dituturkeun ieu mah keur carita doang naik ke hu kos gitu hu luhur jasa tah lamun geus hu geus lain Allah deh hu kos anu ngintip eta naon garang-garangna puyuh hual aduh Gusti Allah wa adhiri syana bizarin nafas bi ikhrajin nafas adhiri bi ikhrajin nafas hu keluar tuh kayak Allah kajero hu Allah engke hu kos gitulah ikhrajin nafas domesan wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar wabil khurujin wi kajrahu keluar Allah wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar takdirkeun zat anu maha bersih Allah kajra waqadiri sya'na bi id menan gitu bi idkhalin nafas waqadiri sya'na bi idkhalin nafas wabil khuruji in bi bizatin akdas ketika kajrahu keluar Allah sesuai jeung guru teu beunang sakahayang urang geri aya supir nurutan eta bejana nurutan pas abah ngabahas eta nyana kabeneran jadi supir nyana kikituan we hu Allah langlem
Jadi bos lagi heran, kok jadi kos kieu anak buah. Allahu aya dipecat gawena jadi supirnya kos gitu ya kayak molotov dipecat di imah ge kitu bae Allahu pamajikan balik udah cenah kakak di kitu bae mah digawe henteu naon teu balik sorangan Allah mancing di hareupeun imah menang lele imah kudu kagrogol imah ieu tuh tinahu Allah tuh bener sabaraha ieu keur dongeng doang dek dongeng lamun geus bisa engke bakal tiplul mani ulah aya goplah jadi per detik lain per menit deui per detik Allah sesuai jeung napas ka jero napas ka Allah napas ka jero napas ka Allah carita doang Allah engke ka dituna karak eta teh engke disebutna teh ngahiji timbul ka karak nah iya bersih min dana si syirki wal goplah jadi lamun encan aya lamun encan bersih tina syirik cara tadi aya main di jero hate atuh moal aya tiplul mani lamun masih kene goplah ka Allah atuh moal aya tiplul mani nah terakhir jismaniyah awak urang ieu ngahalangan ka Allah nu mentak wujuduka zambun ayana urang teh sebagai dosa cek ahli hakikat masih kena urang ditekadkeun aya atuh urang teh ieu teh masih kena dosa wujudu ka zambun jadi aya mah Allah urang malalagaan ayana geus nalika lalagaan ayana ulah disebutkeun aya nu aya asli nama Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jadi urang mun masih kena ngaku aya urang eta teh leutik kene hirup teh leutik kene eta teh geus jadi geus teu ngaku ka diri urang ka diri sorangan teh geus hiji Allah pan bisa kitu hese urang nyaritakeunana sebab ieu mah kudu ditungtun micinan perasaan kahiji tina syirik heula jero hate geus eueuh pasti bakal timbul dengan sendirina moal goplah ketika geus teu goplah nyana fana kan pasti kan ka Allah doang mun ditanya naon eta sinu aya di jero kantong Allah ma fi jibati ilallah eueuh deui nu di jero jubah kecuali Allah jadi di bawah eta mun keur urang mamawan mau Allah geus teu bisa diajak ngobrol geus teu bisa geus eta Allah bae kana mah nah jadi jismaniyah ge ieu teh jadi kokotor ayana urang ngaku bahwa urang aya kokotor tah eta mah lain perasaan ke kudu lain omong elmuna kudu ilmu rasa geus kudu hiji-hiji atuh sok tina dana si syirki heula piceun anu jero hate naon isi di jero hate aya naonane nu salian Allah kakarang engke kapanggih nu dua tadi hiji Adam kedua subut Adam muftikorihi ila ghairi teu butuheun Allah kana sejen nomor kada subut hartina subut teh subutu kitu ibtikori ghairihi ilaihi butuhna nu sejen ka Allah tuh Allah teu butuh ka nu sejen butuheun ka Allah sakitu tauhid mah babari gaji tauhid mah komo diskemakeun mah sajam 2 jam jadi praktek tauhid mas tauhid bil af'al tauhid bil asma tauhid bil sifat bakal kahiji aya dina tauhid bil zat carita doang warabi wallahu a'lam bissawab